Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung utama hayu urang sanggakeun puji sareng syukur ka Gusti Allah anu Maha Luhur. Kumari atos mikersakeun abang sadaya kumpul dina ieu acara. Sholawat sirang salam mugia tetep kacurang limpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun kasadayana anu parantos sasumping kana ieu acara. Nyaeta acara anu eusina ngadugikeun calon karya penulis anu kawentar. Ieu acara teh kasampupangna nyaeta hoyong ngenalkeun atawa ngikutan urang sadayana kana karya sastra tulisan penulis anu kawentar. Sampan urang tiasa ngagaduhan semangat atawa motivasi kangge ngadamel karya. Parantos calik ngaliung sareng urang sadayana nyaeta Lastri Septianti anu dibabarkeun di Garut sakola di SMAN 16 Garut. Anjeunna bade ngadugikeun carpong anu judulna Lebaran karya Ahmad Bahri. Dina ieu acara pamjejer dihaturan kanggo medalkeun naon-naon anu parantos ditantoskeun. Haturan kanggo pamjejer Lastri Septianti kanggo ngadugikeun pedaranana. Hatur nuhun ka madarata anu jauh biasa nyamperkeun ka upakkeun kanggo Simambi. Simambi di dieu bade ngamedarkeun perkara carpon anu tentang Lebaran karya Ahmad Bahri. Beuki burit beuki loba barudak ngagademun di buruan masjid. Ngadaragoan bedug maghrib. Nu maka cau, nu maka gegatuk kerengke buka ari geus disada bedug. Bari ngadagoan bedug maghrib barudak didinya pare-area omongna. Teulila tidinya dur bedug maghrib barudak teh heula-heula nu pare-area omong ge jempek. Da sungutna pinuh kudahareun. Kusabab didinya teh riweuh kudahareun aya hiji barudak anu pohoeun bahwa esuk teh poe Lebaran. Nepi ka tengah peuting barudak teh raramean sukan-sukan. Nu ngadua numilu takbir jeung kolot. Nu heureuy lolobana mah geus mari murah tumpang gemprah sarare di bale malam. Dur bedug subuh. Harudang-harudang beurang barudak teh tim koreja tim kuliah leos baralik rek ngadon mandi. Jeung saling layan nu dilulungu keneh. Batur-baturna muru lawang manehna mah leos ka paimbaran. Bada subuh masjid geus pinuh ku nu rek salolatenan. Barudak misah di empre paginding-ginding make papak dan lila. Bangun ka Cidahu hijrana teh haras khutbah sararea saralangan batur-batur ge paheula-heula ka imam. Murunkeun ka lahunan mana neda pangampura jeung ridwana. Kanggo salajengna Simambi bade medalkeun analisis carpon anu tentang Lebaran karya Ahmad Bahri. Temana keagamaan, judulna Lebaran, tokoh atau pelaku aya Oji, Oyib, Engkom, Jang Udin, Toto jeung emak bapana. Galut carita maju, beuki burit, beuki loba barudak ngagarimbung di buruan masjid, ngadaragoan bedug maghrib. Latar tempat di masjid. Waktu peuting jeung isuk-isuk. Suasanana beunghah. Gaya bahasa kadua nyaeta maneh atau dia. Amanat anu kusim kuring tiasa dianalisis. Ulah karya-karya umum dina hal sapele komo mah pasea dina poe Lebaran kudu silih ukuran. Sakitu wae anu tiasa dicaturkeun. Hapunten bilih kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Saudari Lastri Septianti atau anu parantos medalkeun carpong karya sastra
dia carkon anu atos didugikeun nembe ninggulkeun alam sadayana langkung cinta kana karya-karya sastra anu aya di Sunda nyaeta carkon basa Sunda. Parantos dugi alam sadaya kana panutup acara. Hayu urang tutup ieu acara ku hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku moderator nada dihapunten pilih aya basa anu kirang merenah kana mana. Mugia ieu acara teh sawer-sawer jalan kangge nambihan wawasan amarang sadaya. Sakitu anu kapihatur simkuring moderator nada Nurjana simkuring salaku moderator nanda Siti Nurjana ngaturkeun nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung utama anu paling utama hayu urang sanggakeun puji sinar syukur ka Gusti Allah anu Maha Luhur anu karantos maparing kanikmatan ka urang sadaya. Shalawat sinar salam ka curang limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun ka sadayana kumargi atas kersa sumping ka ieu acara. Nyaeta acara anu sina ngadugikeun carkon karya penulis anu kawentar. Ieu acara teh kasan upamana nyaeta hoyong ngenalkeun atawa memutan urang sadayana kana karya sastra tulisan penulis anu kawentar sangat urang biasa ngagaduhan sumanget atawa motivasi kangge ngadangu lagu. Pas calik nyariung mumulung sareng urang sadayana nyaeta Nanda Siti Nurjana dibabankeun di Garut. Sakola di SMA Negeri 16 Garut. Anjeunna bade ngadugikeun carkon anu judulna Nu Katunda di Manon Jaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu simkuring bade ngadugikeun carkon anu judulna Nu Katunda di Manon Jaya karya Ahmad Bahri. Dina hiji poe aya surat ti lembur Kapi Adi anu eusina yen budakna teh si Atang kaping 7 Juli 1870 bade ditikahkeun ka urang Manon Jaya. Hulang wae ngahulang teh mikiran si Atang meuni teu sakecap-kecap acan bebeja. Tapi kapikir deui meureun dek bebeja teh hese pedah bareto. Kuring pernah ngomong ka bapana hayang mulung minantu hayang ngamprokeun ka si nyai. Ditepikeun meureun ku bapana padahal da ari teu keyeng mah teu nanaon da si nyaina oge sakola keneh. Sagala persiapan disiapkeun nepi ka Ki Abdul Manan bapana si Atang teh kacida bungaheunana. Malahan mah bojona nepi ka Rembay Cipanon. Isukna jam 8 teh Oplet jeung Sedan geus ngajalajar di hareupeun imah. Tatangga nu dareukeut dihiap-hiap ngariung dahar. Geus merenah dariuk kuring nangtung dek biantara seserahan. Kadenge sora awewe ngageroan, "Kang Dana!" Kuring tuluy ngaliuk, olohok we kuring teh pikiran ngabelesat balik deui 23 taun ka tukang. Kakandungan manehanana umur 3 bulan, kuring ditugaskeun patroli peuting. Duka meunang sabaraha kilo leumpang teh berebet-berebet sora bedil. Aya nu ngarantunkeun, kuring sabatur-batur nu harirup dibawa ka kebon waru Bandung. Pleng weh dilepaskeun teh basa Walanda baralik. Teu diengkengke hayang geuras rog jeung manehna jeung anak. Tapi nu diburu-buru teh nyampak eueuh. Geus diteangan kaditu ka dieu akhirna mah boga bojo deui di lembur. Rada leuheung hate teh meueusan sanggeus boga budak nyaeta si nyai. Pikiran kuring balik deui nanyakeun budak di mana. Jawabanna teh aya pan bade ditikahkeun ayeuna cenah bari ceurik. Indungna ngadongeng hareupeun sararea. Meunang kabar harita teh kuring maot ditembak ku Walanda. Manehanana tos pundah pindah kaditu ka dieu milu jeung kawawuhanana.
kuring atoh tepung jeung anak nu dipikasono ti baheula atoh deui tulus nginantuan ka si Atang. Ayeuna sim kuring bade ngadugikeun analisis unsur intrinsikna. Kahiji jejer nyaeta kasonoan, kadua palaku. Palakuna aya 5 anu kahiji Kang Dana, 2 pamajikan Kang Dana, 3 Ki Abdul Manan, 4 si Nyai, 5 si Atang. 3 latarna anu kahiji nyaeta latar tempat aya 2, anu kahiji Kebon Waro Bandung. Aya dina kalimat kuring sabatur-batur anu hirup dibawa ka Kebon Waru Bandung. Anu kadua Manon Jaya. Nyata aya dina kalimat lila-lila menang jodoh ka urang Manon Jaya. Anu kadua nyata latar waktu. Nyata 7 Juli 1870. Aya dina kalimat si Atang ping 7 Juli 1970 bade dinikahkeun ka urang Manon Jaya. Anu kadua poe isukna jam 8. Aya dina kalimat isukna jam 8 teh oblet jeung seda teh geus ngajalajar. Anu katilu 3 likur tahun kadukal atawa 23 tahun. Aya dina kalimat olowok we kulit teh pikiran ngablesak balik deui 3 likur tahun. Anu katilu nyaeta latar suasana nyaeta atoh. Aya dina kalimat kuring atoh tepung jeung anak nu dipikasono ti baheula. Anu kaopat nyaeta galur. Galurna nyaeta campuran atawa maju mundur. Aya dina nyaeta pas bagian mimitina nyaritakeun persiapan nikahan si Atang tepi ka poenana. Anu pas poe nikahan si Atang, Kang Dana nyaritakeun masa laluna. Anu kalima nyaeta pusar sawangan. Pusar sawanganna nyaeta jami kahiji. Aya dina kalimat pikiran kuring balik deui nanyakeun budak dimana. Amanatna nyaeta pasrahkeun sagala urusan ka Allah. Kumargi sagala sesuatu bakal endah dina waktosna. Sakitu anu tiasa patihatur ku abdi, mudah-mudahan bermanfaat sareng hapunten bilih seueur kalekatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah sakitu wae anu kumaha teh sakinerjana mugia. Tah sakitu anu didugikeun kumaha sakinerjana mugia capon anu atas didugikeun hembe nimbulkeun arurang sadayana langkung tina kana langkung cinta kana karya-karya sacaron basa Sunda. Parantos dugi arurang sadayana ka panunggung acara hayu urang tutup acara pamdalah sasaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku moderator ngadahapunten bilih aya kalekatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam